Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina channel YouTube Lili Sumarni. Dina danget ieu simkuring bade medar masih keneh pangajaran katilu nataan babagian awak dina buku kelas hiji buku Bhinneka Budaya Sunda. Dina pangajaran katilu aya nataan babagian ramo, babagian leungeun sareng babagian suku. Babagian ramo teh diantawisna aya indung leungeun, aya curug, aya jajangkung, jariji sareng cinggir. Dina babagian leungeun aya siku, aya pigeulang, aya dampal leungeun. Babagian suku aya tuur, aya bitis, aya bincurang sareng geuneuh. Eta anu bade dipedar. Tah, supados gampil kamurang-kali urang kawihkeun anu judulna ramo. Tah, upami dina judul ramo mah panginten simkuring nyanak diksina sanes indung leungeun tapi jempol. Hartosna sami indung leungeun teh nyaeta jempol. Indung leungeun atanapi jempol, curug, jajangkung, jariji, cinggir. Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng ibu hayu urang ngawih, urang Bandungan heula ibu bade ngawih anu judulna ramo. Judulna naon barudak? Ramo. 1, 2, 3. Ieu namina jempol ramo, ieu namina jempol ramo. Cek jempol teh, urang teh kedah jarempol ramo. Ieu namina curug ramo, ieu namina curug ramo. Cek curug teh, urang teh kedah piwurug ramo. Ieu namina jajangkung ramo, ieu namina jajangkung ramo. Cek jajangkung, urang teh kedah linuhung ramo. Ieu namina jariji ramo, ieu namina jariji ramo. Cek jariji, urang teh sing getol ngaji ramo. Ieu namina cinggir ramo, ieu namina cinggir ramo. Cek cinggir teh, urang teh kedah malikir ramo. Tah, sateu acana medar naon-naon wae anu aya dina babagian ramo, urang ngawihkeun heula eta nu judulna ramo supados murangkali langkung semangat, langkung sigep dina ngaregepkeun pangajaranana. Barudak janten dina ramo teh aya indung leungeun anu sok disebat jempol. Anu kadua aya curug. Anu katilu aya jajangkung. Anu kaopat aya jariji. Anu kalima aya cinggir. Sakali deui, anu ieu namina naon? Indung leungeun atanapi jempol. Anu ieu curug, anu ieu jajangkung, anu ieu jariji, anu ieu cinggir. Yuk urang kawihkeun deui laguna nya. Ieu namina jempol ramo, ieu namina jempol ramo. Cek jempol teh, urang teh kedah jarempol ramo. Ieu namina curug ramo,
Ieu namina curug ramo. Cek curug teh urang teh kedah piwurug ramo. Ieu namina jajangkung ramo. Ieu namina jajangkung ramo. Cek jajangkung urang teh kedah linuhung ramo. Ieu namina jariji ramo. Ieu namina jariji ramo. Cek jariji urang teh sing getol ngaji ramo. Ieu namina cinggir ramo. Ieu namina cinggir ramo. Cek cinggir teh urang teh kedah malikir ramo. Tah eta babagian anu aya dina ramo. Ayeuna babagian anu dina leungeun. Aya siku. Aya naon? Aya siku. Lajeng ieu aya pigelang. Aya naon namina? Pigelang. Anu sok tiasa diputer-puter. Puter ieu namina pigelang. Aya dampal leungeun. Tah ieu dampal leungeun anu kiwa. Dampal leungeun anu tengen. Janten dampal leungeun aya sabaraha hiji? Aya 2. Siku oge aya sabaraha hiji? Aya 2. Siku kiwa, siku tengen. Atanapi siku kenca, siku katuhu. Dampal leungeun kenca, dampal leungeun katuhu. Tah eta babagian leungeun. Ayeuna babagian suku aya naon wae? Ieu namina tuur. Tuur oge aya 2. Lajeng kahandapna ieu aya bitis. Bitis oge aya 2. Bitis kenca, bitis katuhu. Aya bincurang. Bincurang teh upami payuna bitis pangkerna bitis, payuna aya bincurang tah anu aya tulangan. Tah ieu namina bincurang nya. Nah, aya oge keneung. Keneung anu dihandap ieu dina dampal sampean ieu tah di pangtungtungna aya keneung. Dina buku parantos jelas nya. Aya nomor 7 keneung, nomor 4 tuur, nomor 5 bitis, nomor 6 bincurang. Ieu dina babagian suku. Dina babagian leungeun oge nomor 3 aya naon nomor 3? Aya ramo. Nomor 2 aya pigelang. Nomor 3 aya siku. Eta parantos jelas dina bukuna oge. Hayu urang ngawihkeun deui anu judulna ramo. Hiji sasarengan nya sareng ibu. 1, 2, 3. Ieu namina jempol ramo. Ieu namina jempol ramo. Cek jempol teh urang teh kedah jarempol ramo. Ieu namina curug ramo. Ieu namina curug ramo. Cek curug teh urang teh kedah piwurug ramo. Ieu namina jajangkung ramo. Ieu namina jajangkung ramo. Cek jajangkung urang teh kedah linuhung ramo. Ieu namina jariji ramo. Ieu namina jariji ramo. Cek jariji urang teh sing getol ngaji ramo.
namina cinggir ramo, ieu namina cinggir ramo, cecinggir teh urang teh kedah malikir ramo. Rupina sakitu pedaran ngeunaan babagian ramo, babagian leungeun sareng babagian suku. Wilujeng tepang deui dina channel anu sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.